joget. Sukses ieu Cun. Heeh. Poing. Kan sia ngegas kain ngajak ribut sia aing. Siapa berani? Siapa takut? Saya gelut. Ayo, dasar mah aing kalesel kieu. Ulah Bing, ulah sampekeun Obing bunuh diri. Yul, emang aing tuh yul naon? Yulia teh mau galak pisan. Mending galak daripada digalakan. Itu pan pujenanya doang, Yul. Tuh, Len, yul deui. Nya atuh maaf, emang Yulia balik ka mana? Kemana-mana hatiku senang. Puji milu atuh. Udahlah, mau jalan. Puji ka mana? Kajero sumur kaditu. Nah, atunya puji tita ke juru sumur. Kan poek meureun. Kemun dicocok orek kumaha. Teu jelas Yulia mah. Waduh. Poing panas amat ya. Oh iya, Bos. Hayang baraha karung teh kotokna. Terus yuk dikirim ke mana? Oh, Panongan. Oh, siap. Siap, Bos. Iya yo, jadi tukang bisnis mah. Aya bae piduiteun. Lah kai. Jadi pembisnis teh kotok ge. Balagu. Nyaku bau pan. Bau ge teh kotok na Bing. Duitna mah seungit. Hamsong. Lagi sia kunaon Bing? Asana ngalamun bae. Tinyaw ieu kai. Aing kepikiran sia ti bae. Tinggal poe. Ini ki bae. Lu mah payah banget Bing. Aduh. Baru ditolak satu cewek aja bangga. Sia mah belum bener kai. Aing sedih. Disebut bangga. Udiknya. Hamsong sia mah. Aing diledekan bae, sedih sama kai. Kos aing tuh Bing, jelema mah. Teh. Hayang teuing aing kai, duit ni sia. Beungeut kos topo dapur ge, bangga jasa. Tas si budak. Maksud aing kieu Bing. Sia kos aing nama telok galau. Atuh sia nu kumaha galau na kai. Anu bogon euja. Daripada sia lah, tolak bae. Kan sia ngegas kai ngajak ribut sia aing. Siapa berani? Siapa takut? Geus saya gelut. Ayo, dasar mah aing kalesel kieu. Ayo. Oh, nasi abing. Oh, nasi abing. Mampus ya. Ai, kon elek ya. Jakeun gue sia Bing sama aing. Yakin ku sia ka ditu, ka makolot sia sakalian bawa incu-incuna. Sieun aing. Mantap kayak karung 2000 sakarung. Ya gurinya kolam deh ya karungku. Waduh, aing katemu jeung siluman kartus. Asana aing apes ieu mah. Sama naon eta mong? Racun. Yo, karupuk. Ngeunah meureun mong. Boh, Cun. Tempat patah. Ya empuknya gue sih mah. Komo bengke jo masih ya. Berarti yang nganta mong. Seungit ambeuna karupuk. Cun, sia hayang bae. Nganta mong seutik we. Ya Cun ya, karunya mah. Pindah lah aing lah di dieu. Sing ditangkeun makolot nabok hai. Katanya ngejok. Oh iya bungkul deh. Atau cek aing Cun lin. Geus coba tuh sia. Nyatana. Weh, kenaon sih dah? Terdiuk bang. Oh, aing nyawa kerdiuk. Kesel amat nih aing. Kesel kunaon tuh bang? ETT mong bete. Oh, pergerakan. Itu bang, yang pergerakan mah urang joget. Sukses ieu Cun. Heeh. Si poing. Itu cenah yang pergerakan. Aing lain gitu Cun. Pergerakan makin naik kumaha.
Ayo di pergerakan mah joget orang kieu ieu urang. Maksud aing mah Jun, pergerakan teh ya jalan-jalan, touring, tag passing biasa. Kunaon sih lamun bae. Bergalau ieu Yul. Galau kunaon tuh sia Bing? Biasa Yul ditolak cinta. Si Bing lucu, ditolak cinta dibiasakeun. Laju lamun sia nembak cewek ditolak bae nya. Ih bicang aing ngomong ngeretuk amat ka hate. Atuh sia Bing, lagian ditolak cinta. Kalau sedih lembek jasa sia Bing, lalaki mah kudu kuat. Kumadi atuh Yul. Jobing na buguh jasa kasih hati. Atuh yaudah si Bing nih, cewek anti galau. Kemarin aja gua abis mutusin laki-laki. Laju kunaon tuh kusi diputusin Yul. Diselingkuhin aing Bing. Kok saya ceurik sih? Kuat aing Bing lah mun diceritakeun. Eta mah Yulia gelo jasa. Tadi datang ka dieu ngaledekan aing. Ulah galau. Ayeuna nyana nu ceurik. Jelas. Kerupuk seungitnya. Bang, kerupuk bang ya. Ih, boleh. Ngomong aku ngobing kong. Tadi mah diri tuja bang, ngobing, ke ngaheneng bae. Nyong tuh. Kenyo eta bang. Nyong tuh hancur. Wah, tah. Masya Allah, kata si Obi ngarep bunuh diri. Bing, ulah Bing. Bing. Emang kunaon kitu Puj? Ulah Bing, dosa ulah dilakukan. Karunya Kak Mamane. Kumadi tuh Puj. Mungkin ieu jalan terbaik bagi Obing. Ulah Bing, ulah sampaikan Obing bunuh diri. Bunuh diri. Saanu neuk bunuh diri Puji. Mesti iya mana harus bunuh diri. Obing mah lain neuk bunuh diri Puji. Terus harap naon atuh. Obing mah yeuh titah ngaladon awi ku emak. Jengin bacang lain neuk bunuh diri Puji. Aduh. Parah. Wele, kirain Puji mah rek bunuh diri maneh. Makan biasa. Mulai dulu, mulai. Ya, siap.